Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu abdi maora bade macakeun sajak nu judulna Bulan Nu Masih Baheula karya Rizal Sabda. Karasa ayeuna mah yan lalampahan teges natrat kajeueung di pengkolan. Bulan beungras keneh nyaangan langka gejet urang nu ngandeukeun gendaang pasajan. Yan bulan masih nu baheula najan cahyana dicangkala katunaan. Wirahmana angger marengan rengkak urang nu estu rimbil ku hareupan nu can kalakonan. Sakitu wae sajak nu abdi bisa bacakeun. Hapunten bilih aya perkataan nu teu dingeuna di hate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.